Mustafa Allah Allah balik Allah ya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla ilahnya. Ma qalla amalun barza min qalbin zahidin. Maqala ora setitik amalun apa amal baroza kang dohir amal min qalbi zahid saking ati wong kang zuhud. Bismillah. Ae goiri muta'alliqin bidunya tegese ora cumantel bidunya kalawan dunya. Bal huwa balitah utawi amal wa ing kana qalilan lan sanajan ana iya amal qalilan iku setitik fil hissi ing dalam panca indra kasirun iku akeh bil makna ing dalam maknane li salamatihi karena salamat amal minal afati saking pira-pira pancabahya di hati kang najatken fi qabulil amali ing dalam den terima amal minarya saking riya watasonu lan dadamelan linasi kedue manusia wa talabil i'radi dunyawiyah lan muri banda bangsa dunya wa adami hudirul qalbi ma'al maula fi halli fa'lihi lan ora hadir ati ma'al maula serta Allah kang nolongi bihali fa'lihi ing dalam tingkah migawene amal likilatil waswasis syayatiniyah likilatil waswasis syaitaniyah karena setiti was-was kang bangsa setan nasiati kang cukul min hubbid dunya saking demen dunya wala kasura lan ora akeh amalun apa amal baroza kang dohir iya amal min qalbin raqibin saking ati kang demen di dunya ing dalam dunya bal huwa balitah utawi amal wa ing kana lan sanajan ana iya amal
kasiron iku akeh fil hisi ing dalam hisi panca indra qalilun iku setitik fil makna ing dalam maknane li adami salamatihi karena ora selamat amal mima dukiro saking barang kang den tutur barang waqad ruwiya lan teman den riwayatken an Ibnu Mas'ud saking Ibnu Mas'ud anahu apa satuhune Ibnu Mas'ud kala iku ngadau iye Ibnu Mas'ud raq'atani min jahidin alimin khairun min ibadatil muta'abidinal mujtahidina ila akhiri dahri abadan sarmada raq'atani utawi rong rakaat min jahidin saking wong juhud alimin kang uninga khairun iku leuwih becik min ibadatil muta'abidina saking ibadahe wong kang ibadah kabeh mujtahidina kang berjuang kabeh kang sungguh-sungguh kabeh ila akhiri dahri maring akhir mangsa abadan sarmada ing dalam salawase husnul amal segitu belanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, bapak hadirin sadayana, para santri, alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala dina danget ayeuna urang dikersakeun kumpul dalam rangka melaksanakan pengajian rutin anu kurang dilaksanakan sebulan sekali pada hari Selasa awal daripada setiap bulan, yang insya Allah anu kurang bakal disunahkeun anu pertama yaitu dawuh Imam Apa ya, dalam kitab Hikam ieu. Namun satu acan kurang nyundakeun naon tadi anu parantos kurang dibaca dipayun urang suhunkeun ka Allah dengan barokah ngaji, muga-muga kurang kabehan dipasihan umur panjang anu barakah, ditetapkan iman sareng Islam, subur mamur serizki, jauh tina segala balai, sehat rohani dan jasmani. Lindung Bapa, katut guru-guru, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muga ku Allah dihampura dosana, anak incu tatangga baraya, moga-moga dipasihan taufik sareng hidayah. Di satu saat kurang maut, moga-moga mautna husnul khatimah, maut anu dihampura dosa, amin ya robbal alamin.
Maqala amalun baroza min qalbin jahid. Amal itu aya anu tembong di manusia anu zuhud, aya amal anu tembong di manusia anu henteu zuhud. Jadi aya anu tembong ti jalma anu henteu resep kana dunya, aya amal anu tembong ti jalma anu resep kana dunya. Dan aya nu ngaji di dieu mah geus eueuh hiji-hiji acan. Nya anu henteu resep kana dunya geus moal aya. Ya, ieu mah ngajina kamari kan dina ya. Ieu mah ngaji tabaruk we ieu mah nya. Ngaji tabaruk. Ya. Ari kudu teresep kana dunya mah asana hese. Ya. Dan muga-muga we sugan dibere topik hidayah. Ya, urang dibere teresep tapi dibere dunya. Ya. Dibere teresep yang penting dibere dunya pasti. Sebab nu teu meunang itu resepna kan. Ya, itu. Apa itu juhud? Juhud itu khuruju mahabbatihi minal qalbi. Ya. Jadi keluar mikaresep sesuatu keluar tina hate. Ya. Jadi ngaran juhud itu huruju mahabbatihi minal qalbi. Malah bisa ditambah wa burudatihi minhu. Jadi keluar mikaresep sesuatu tina hate. Wa burudihi minhu sareng adem sesuatu tina hate. Nah itu ya, ngaranna juhud. Dan juhud itu aya juhud fil mal, aya juhud fil jah, aya juhud fil muqamat wal karomat. Aya juhud dina harta, aya juhud dina pangkat, ya, dina kedudukan, atau dina pangkat lah, jah. Aya juhud dina karomah atau makam, ya, juhud itu. Lamun juhud dina harta, cirina eta jalma juhud dina harta, di mana menurut anjeuna ya, pandangan dunia itu emas kejeng taneuh tu sarua. Ya. Emas kejeng lulungka itu sarua, taeta ngaranna juhud filmal. Coba, lamun menurut orang eta emas jeung lulungka saruan teu watun teu lah. Ya. Atanawi perak kejeng batu. Nah, eta perak kejeng batu dianggap serua. Jadi lamun manggih perak itu sama jeung manggih batu, teu harem. Ya. Manggih emas jeung manggih lulungka itu sarua, henteu kaget, henteu harem. Nah itu ngaranna juhud fil, ya, fil mal. Ya. Tadi itu nama sarua. Ya. Nama minta kopi, baik ya.
Nomor kedua juhud dina jah, nah, dina kagungan atau dina pangkat. Tandana ieu jalema geus juhud dina harta dina pangkat, dina jah, dina keagungan. Nah, geus sarua antara mulia jeung hina. Sarua tembong jeung teu tembong. Sarua pangalam jeung panaca. Jadi lamun tiama di alam teu hareureun dihinakeun teu hewan. Ya, di alam teu hareureun dicacat teu marah. Ya. Tapi sok aya nu ngomong aing mah teu hayang di alam. Tapi aing nalika diledek marah tolol beureut. Aing ngomong teu hayang di alam, aing diledek marah atuh. Ya, no ngarti mah. Ya, lamun jalma di alam teu hayang mah nalika diledek dihina moal marah. Ya. Aziz Allah. Nah itu ngaranna ya juhud dinajah. Tadi juhud itu lain harta wae. Aya juhud dina karomah. Ya. Atau ya, dina kedudukan. Ya. Tandana jalma anu geus juhud dina karomah, dina kemuliaan, dina khususiyat, dina maqam itu geus sarua antar roza jeung haud. Roza harapan, haud tu sieun sarua. Ya. Henteu berat kana roza, teu berat kana haud. Seimbang antara sieun jeung harapan. Ai urang mah ye rata-rata loba kaharapan tibatan sieun. Sebab sok rajin mudah-mudahan. Ya. Sok rajin mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan we dihampura. Ya Allah mah Maha Ghafur, aing maksiat terus bae. Nah, eta teu saimbang ngaranna. Teu saimbang. Ya, gede karena harapan, kurang karena kasih. Ya, kadang-kadang aya anu gede kasih tapi kurang harapan, tapi jarang. Jarang itu nu gede kasih itu kurang harapan itu jarang. Rata-rata gede harapan kurang kasih. Ya, itu. Kurang harapan, gede kasih. Malah kan geus di awal ieu kitab ikam tandana jalma tetegenan kana amal sok kurang harapan apabila kedatangan sesuatu anu nya kira-kira nyieun goreng ka urang. Akan terpleset tina perbuatan laju kurang harapan bae. Ya. Nah itu tandana tetegenan kana amal. Jadi sarua antara kuat ke jeung lemah, jembar ke jeung susah, itu aya beda. Itu tandanya geus juhud dalam karomah. Nah itu juhud fil mal, juhud fil jah, juhud fil muqamah. Jadi juhud dalam harta artinya tadi geus bisa nyaruakeun antara emas ke jeung lulungka. Geus bisa nyaruakeun emas ngata perak ke jeung batu. Nya sugih ke jeung susah. Geus dianggap sama. Kemudian juhud fil jah. Ya, dina keagungan. Ya, biasana itu nganggep nganggap sarua antara mulia jeung hina, tembong ke jeung ya sama
Padurang mah biasa resep tembong tibatan samar. Ya. Jadi resep karena dikenal daripada tidak dikenal. Ya. Nah, lamun geus juhud mah antara dikenal ke jeung teu dikenal sabodo nek kenal los teu karajin. Ya. Sabodo. Nah, itu ngaranna juhud. Nah, guys, tadi dia ya. Ajengan nyalios maqala amalun baroza min qalbin jahid. Maqala amalun tidak dibilang saeutik, berarti pasti dianggap loba. Nah, ya teu bilang saeutik lazimnya tuh kan. Maqala amalun henteu dianggap saeutik, berarti jelas ya. Itu bisa dianggap loba. Namun amalun baroza min qalbin jahid, amal anu tembong tina hate jalma anu juhud. Geus jalma juhud mah sanajan amalna saeutik tapi nya pahalanya besar. Sanajan amalna saeutik tapi hitungannya loba. Ya. 2 rakaat sama dan 1000 rakaat. Nah, itu nisbah. Anu juhud. Ari juhud itu mana? Di tafsiran di dia gairnya. Gairi muta'alikin bidunya. Adalah jalma anu teu nyambung hatena bidunya kana dunya. Nah, itu jahid ngaranna. Jalma anu teu nyambung hatena kana dunya. Coba saha di dieu nu teu nyambung hatena kana dunya. Pastinya Taita jahid dari gairi muta'alikin bid dunya. Jalma anu geus teu nyambung hatena kana dunya. Ya. Sepanjang masih nyambung hati orang kana dunya, ya itu ya tidak termasuk juhudnya. Nah, bahwa balikta amal itu ya kasirun fil makna itu dibilang banyak dalam artinya. Ya. Wa in kana qalilan fil hissi, sekalipun saeutiknya dalam hisinya, dalam pandangan panca indera. Cek mata mah itu sholat ngen 2 rakaat. Tapi secara maknana eta sholat teh ribuan rakaat. Ya. Cek pandangan hati mah ya. Eta teh sholat ya ngen 2 rakaat. Tapi secara maknana tetapi ya puluhan rakaat. Kenapa? Numantak amal jalma juhud sekalipun saeutik ya, secara bilangan tapi secara arti ya itu sangat loba li salamatihi minal abadil qadiha ya fi qabulil amali, karena si amal itu selamat ya. Minal afatil qadiha tina panca bahya, tina panca bahya qadiha anu nyieun goreng ya di qabulil amali dina bisa na diterima amal. Jadi artinya sana amalnya itu selamat tina panca bahya, anu nyieun ruksak, anu nyieun goreng karena diterima na amal.
Apa itu pancabahya anu nyieun ruksak kana amal, anu nyieun goreng kana amal? Kahiji minar riya. Riya wis malum namanya. Jadi riya mah pamer. Ya. Jadi ibadahnya ibadah pamer, ibadah riya. Ya, itu pameran. Ya, pameran itu pasti hayang kadel. Ya, jatilok kayak pameran nyumput. Malahan pameran mah pasti niangan niangan nurame, niangan lapangan besar. Itu ria. Ya. Jadi pan orang mah nyatedaikeun leungit tina ria itu. Ya. Kaidin. Kedua watasonu linasi, selamat tina perbuatan tina nyieun-nyieun pagawean linasi kerja pan urang mah loba ngamalnya keur saha keur jalema lain keur Allah naon bae ngamal keur jalema ya lain keur Allah ngamalna ya hese ngamal itu rata-rata bagi orang kos macam orang ieu ngamal itu linasi ya, maca yasin keur jalma maca Quran keur jalma ya malahan mah dikir ya keur jalma ya urang dikir ya 70.000 jeung batur jeung urang mah henteu tolol bener. Ya. Nah itu kan rata-rata dikir itu nalika dikir loba itu nalika aya nu bae. Ya. Eueuh nu bae mah odaya. Aya nu bae dikir, aya nu bae dikir, aya nu bae dikir. Eueuh nu bae mah mending loba nu bae nya. Iya, di lembut. Apa ayah sengaja-ngaja kumpul di mau hesen ya kana. Rata-rata kumpul di itu ayah nupai. Ya, itu tak suatu kan. Ya. Ayah dikir deui ngeusi imah. Ayah dikir deui ngisi toko. Ya. Tapi ulah dieuwekeun, hari ku santri. Satu biak proyek. Ulah bayar. Ya. Kali karena ini ibadah anu resep kana dunya mah ibadah kudurina keur dirina. Jadi ibadatul ragib lin nafsi bin nafsi. Jadi ibadah anu resep mah kana dunya itu ibadah kudirina keur. Jadi ibadah wa kurang keur urang lain keur Allah. Ya. Itu ibadahnya. Ya. Beda kajeng aknya ibadahna jelema yuhud. Ibadatun zahid hayatun baqiyah. Ibadah anu juhud mah hirup sakebelna. Tapi ibadatul ragib maitatun faniyah. Ibadah anu resep kana dunya itu ibadah nu bae. Ya. Mantak tasan. Ya. Wa talabil i'radi dunyawiyah
jeung deui selamat tina mencari bangsa dunya. Selamat tina mencari bangsa dunya. Ya. Tah ieu hese ibadah tidak tujuan cari banda dunia. Ya. Nu cara mah coba ya neangan naon eta nu cara jangan papais ya. Aduh kori tadi kan itu neangan naon ya. Dunia ya. Saya nonton neangan dunia apa ya rata-rata nunga hikmat komo sama tamu tengarti kenapa tolol ditanya. Ya, aing minta segala macam pan. Ya. Aing ngamplok krek-ketek 25.000. Nah, tuh. Aing ngomong nabar pemahli. Ya, tangek kene awat ya orang. Aji tahu teruskan tahu lah ya. Ya lamun sakieu ge urang diubaran trekeun bener. Ya, komo lamun teu. Ya, pan Imam Ato ge dihanap. Lain nikahnya tikeun amal. Ya kan dianap tugasnya. Tujuannya ngademkeun hate ngubaran hate. Ya, supaya orang ulah ya memuncak teh gitu. Kemudian salamat deui wa min adami huduril qalbi ma'al maula. Selamat tina tidak hadir hate beserta Allah. Sebab anu juhud mah nyawa nu mantak nilai amalnya itu besar, nilainya amalnya itu pohara sekalipun sadik ya. Karena selamat tina tidak hadir beserta Allah, artinya beramalnya itu hati selalu beserta Allah. Jadi amalnya itu ya hati selalu khusyuk ya hadir beserta Allah. Kenapa? Li kilati wasawisnya li kilati wasawisi syaitania, karena saeutik lain eueuh hese keur eueuh. Nah, hese karena saeutik nya tina godaan setan. Ya tina ngabingbangkeun setan. Jadi anu juhudna selamat tina ria, selamat tina jijieuna keur manusia, selamat tina cari banda, selamat tina tidak hadir hatena beserta Allah. Karena saeutik gangguan setan. Ari gangguan setan itu timbulna ti mana? Nasi'ati min hubbid dunya. Ya. Gangguan setan itu bijilna an-nasi'ah min hubbid dunya. Timbulnya itu tina resep dunia. Nalika loba terganggu gangguan setan karena loba
nalika teu aya apalagi lebih kencang gangguanana mungkin rosa mendingan aya kadang-kadang tapi terganggu deui tapi lamun geus teu aya puyeng ya, jadi bang dulu puyeng ya jadi kadieu-kaditu ya malahan mah komo ya bari kejeung dorongan ti pamajikan ti anak waduh ya luar biasa itu ya itu boga pamajikan puyeng berat ka anak boga jadi ya itulah ya Pak ya. Allahu Akbar ya. Jadi jelas gangguan setan itu timbulna bijina min hubid dunya. Guys, gera miliki sebanyak-banyakna dunya tapi ubaran soal resep. Nah, soal resep. Rasok sering ngomong sebab nu dunya nu pake ibadah itu pasti dunya anu teresep. Sepanjang dunia dipakai ka resep mah moal daikeun jadi ibadah moal. Ya, moal. Urang boga mobil anyar resep kan. Aya tatangan kilu we ho. Oh, mau bari lu na make tudung belnong segala. Ya, mau bakul. Coba orang mau sebak mah. Ya, anu kilo ayu. Kenapa anu mantak kurang kos gitu? Karena resep jelas itu. Ya. Terus amal jelema juhud itu jelas-jelas sanajan saeutik pasti nilainya bahkan Allah ngadau. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Nya ceun Allah wahai mukmin uzkurullaha dzikir anjeun ka Allah dzikran katsiran. Dzikir anu loba lain hitungan. Ari hitungan mah tamna kelobaan teu ya terserah. Yang penting ya nilainya anu loba. Ya. Jadi berarti dikir orang mukmin itu disebut loba itu karena dikirna selamat tina pancabaya tadi. Ya, selamat tina pancabaya berarti aya keikhlasan ya, teu aya pancabaya. Ya, nu mantap itu dikron kasih Allah. Ya urang mah ya penting dikron kasih Allah itu kudu ya secara hisinya heula. Ya sebab moal nyampe kana mana lamun hisina henteu ya teu nyampe kudu hisi heula. Ya. Parah ya. Jadi juhud itu makomnya luar biasa. Malah ayat daungi az-zahid fid dunya nah zakirun ala dawam walau qala dikruhu bil lisan. Anu zuhud dina dunya itu dikir salah makna sanajan dikirna saeutik dalam lisan. Jadi lisanna mah saeutik dikirna mah tapi itu dakirun ala jawab termasuk dikir saterasna. Nah, wala kasura amalun baroza min qalbin raqibin.
Wala kasuro tidak dianggap loba, tidak dibilang loba amalun amal baruza anu tembok min qalbin rogi ti jelma anu hatekna rogi bin pit dunya resep kana dunya. Sanajan amalna sabreg-abreg tapi sepanjang kurang amalnya itu resep kana dunya, itu nilainya kecil ya, nilainya saeutik ya. Malah ya cek ulama ibadatur rogi bimazhabilil kadurat ya, ibadah anu resep kana dunya sebeda seperti ibadah anu sebeda seperti ibadah dina pembuangan sampah anu kotor. Kayak gitu tengok perhiasan ya. Ibadah orang kos ibadah dina sampah. Insya Allah ya. Bahwa qalilun fil makna wa in kana kasiran fil hissi. Bahwa balika amal anu bijil tina jelma anu hatekna resep dunya qalilun itu saeutik wa in kana kasiran fil hissi, sanajan teh amal itu memang banyak fil hissi menurut pandangan panca indra. Cek mata mau nya salatnya loba jasa, ibadahnya loba, tapi nilainya itu teu aya saeutik. Komo meureunnya saeutik kos urangnya amalnya saeutik bari resep kana atau aya naonan kira-kira nu loba saja nu loba nya nilainya saeutik komo nu saeutik eueuhan meureun nya kira-kira bisa ya, bisa kenapa bisa seperti itu? Numantak sanajan loba tapi nilainya saeutik li adami salamati minaduki mimazukir, karena tidak selamat tina perkara anu tos ditutur tadi. Hiji tidak selamat tina riya. Dua tidak selamat tina jijieun keur manusia. Tiga tidak selamat tina cari banda dunya. Katilu tidak selamat tina tidak hadir ya. Jadi urang tuh ibadah teu hadir hatekna ya ka Allah, karena itulah nya likasroti wasawisi syaitan, karena loba teuing gangguan setan ya, karena loba gangguan setan ya. Nah, ajengan nyarios waqat ruwiyaan Ibnu Mas'ud ya. Tos diriwayatkeun ti Imam Ibnu Mas'ud annahu qala raq'atani min jarid alimin ghairun, tapi disipatan ku alimin ya. 2 rakaat di jelma anu juhud bari alim, sanajan juhud ai jahil mah ya. Kasuk kena ya, karena sanajan juhud manehna salat erep ngidul mah bingung ya. Sanajan juhud ya, tapi jahudna kudu alimin ya. Kadang-kadang aya jelema juhud tapi henteu alim ya, itu malah ya bahaya ya, harus alimin ya. Sebab pertama itu ilmu ya, ilmu heula. Karena pasti itu ilmu itu ya sebagai dasar. Teu bisa tanpa ilmu heula ya.
Rakaatani min jahidin alimin khairun min ibadatil muta'abidin al mujtahidina. Ya. 2 rakaat ti jalma anu zuhud bari kejeng alim itu lebih bagus tibatan ibadah orang-orang ibadah anu beneran ibadah. Nah, ya malahan mah ila akhiri dari sampai kiamat. Ya. Sampai kiamat abadan sarmada. Tak terusna. Pasti ya. Ibadah anu zuhud bari kejeng alim tuh luar biasa ya nilainya. Mohon tadi harus aya ilmu ya. Bab lamun tanpa ilmu ya itu tuh bisa. Kenapa? Ke ilmu itu natijah hal. Ya, hal itu akan natijah amal. Ya, kan gitu. Ya. Itu pasti. Ya. Ilmu, hal, amal. Ilmu lah karena hal, karena amal. Ya, ilmu akan berbuah hal, hal itu akan berbuah amal. Jadi ilmu lah, itulah. Ya, tak ilmu lah. Kata dia bijil alimi. Ya, husnul amal, nata iju husnil ahwal, bimu komatil insan. Oke, kurang sukan panjang umur, moga-moga panjang umur. Insyaallah Selasa anu akan datang di bulan bulan Oktober, Selasa keseberapa kira-kira? Ya.